Ya Mang, kopi nak. Oke, thank you Benjo. Segerain dong Mang. Kau dong Benjo, kopi panas kayak tadi dong kuai melepuk kayak bibir air. Oh ya. Pinyak. Keur ngopi ta ya? Iya dong. Nah, bae sih Amet keur ngopi, si datang ka dieu. Atuh di mana aya kopi? Di situ kudu aya aing. Judi kopi sih mah. Kamu segera ngopi ta, tapi panas sekali kopina. Oke, santai perskennya mah. Tapi ngopi lagi kuehan ke Memet, kurang mantap. Oh nya, kurang pas ngopi terus bari kuehan mah. Meuli ge Met kuehna. Ayo, ayo goceng. Goceng amat Met. Tambahan ku si Adil. Nyaho, Mang, tambahan. Kayak Benjo anu melikeun lah ke warung. Ongos, age sarua aya goceng. Oke. Nah, lumayan. Sudah begitu, Cok. Oke. Ulah kabar-kabar sih ya, sok ulin sih ya mah. Oh, Mang, moal. Panas. Panas. Nyeri hulu ya lah. Launan ketompel nyeri amat sih kerokna. Jana todek cicing di kerokna. Aku kumaha aja nahan nyeri meureun pel di kerok. Lamun hayang nganaheun mah bek make bawang dong orok beureum sia tah. Eta sia. Ih, lalaunan ih. Geus bek. Enggeus lah. Oh, geus aing teu kuat jasa bek gorok sia mal. Dakina loba jasa lamun dikumpulkeun meunang beureun sakilo dakina. Tompel sia sok berlebihan ngomongna. Beureum teh yang ngerokna. Beureum wasu bek. Oh, tah. Oh, itu percaya matanya tah sina Benjo. Naon? Iya, Jo, aing mantes dikerok ku si Tompel. Beureum teh, Jo. Oh, lain berem-berem deui. Tapi hidung jasa. Oh, tah, Jo. Oh, kasobek. Tuh, rata hidung lagi sampai kebeget-beget sekali hidung. Medan, atuh eta mah kulit aing na meureun Jo nu hideung mah. Oh, iya. Dasar, na benjon. Oh, salah, Benjo mana kali tuh, lah? Sina ke mana na Benjo? Kamu nanya, Benjo kemana? Kamu bertanya-tanya. Pinekeun saya ditanya anak. Jangan kepo ge lah. Apa nih? Banget na benjo, banget. Oh, begitu tidak kalatif. Kira sih nani na Benjo. Kirain Benjo makan kelapa. Mae dan banget aing dikira akar kelapa aja na. Kabur lah, bising ngambek dada. Awas ya kong na benjo, sia. Oh, si bek kesakar kelapa bunga cuma apa beulit. Iya, sia deh. Sok kepiluan ngaledekan bae. Poeng lah. Sampai tengah ledekan sia bek kesel bek rarehe. Ya. Memutika, mantas di mana ini? Mantas di warung, Jo. Oh, mantas beli naon tuh? Mantas si Tika beli roti Jepang. Roti Jepang. Ho, nyatik. Air roti Jepang kos kumaha sih? Benjo mah karakan denge ja. Terus kieu, Jo, piraku sih teu nyaho. Ih, coba. Opo, oro, ete, peromah. Roma. Protek na benjo eta bacaana. Nyaho gede-gede tuh bisa maca. Ongs lah, eta be pokona mah. Rarese ge nyebutkeun merekna. Emang ieu ngeunah kitu? Atuh ngeunah lah, Jo. Amun teu ngeunah mandek naon ku yang dibelian. Heuh, Jo, ngeunah jasa, mantep. Ih, Benjo ge ndek meuli roti ieu lah. Di warung Teh Desi aya oge. Aya, Jo, eta ge aing menang beli di warung Teh Desi kok. Berapa duitan? Gopean. Oh, Benjo ge ndek meuli roti ieu lah. Soalna Benjo dititah meuli kue ku Mang Sandil jeung Kak Memet. Ho, geus, Jo, belikeun eta bae, dijamin moal nyesel kok. Oke lah, angges, Benjo ndek ka warung, ndek meuli roti Jepang heula. Ho, Jo. Na benjo. Blona leungit-leungitnya, pugu ge imah pembalut. Ngaranna ge na Benjo, lamun toon mah lain na Benjo ngaranna tik. Oh sih. Teh Desi. Naon sih bae gede? Ih, Teh Desi pingnekeun nyebut ka Benjo bae gede pan. Buku hoo sama gede-gede ge kalakuan kos orok kak mejret. Kadung Benjo ka dieu lah, nyoki mah mending belanja ka batur Benjo. Ih, Baperan sih ya. Nek menaon geura? ndek meuli roti Jepang. Roti Jepang. Kos kumaha benjo roti Jepang? Ku aya bae sih mah. Roti Jepang, tah aku sih Teh Desi teh nyaho, tukang warung ongko. Teu nyaho aing mah. Ih, Teh Desi kumaha meureun? Geus tangan bae ku sia coba ka jero aya eueuh.
Kuaya bae sih mah belanja teh ya. Oke. Tah, iya roti Jepang nak. Ya, tadi sih kos kieu ngaranna roti Jepang. Heh Benjo, ima protek ngaranna. Oh, protek, tapi jelana roti buatan Jepang. Enak teh. Enak Jo. Enak. Tadi sih mah ngetahuan, katro teh katro. Ya, 10.000 menang berahayeun. 620, soalnya hijina gopean eta. Oh, berarti kurang dong. Heeh, hajunya nak dikembalian apa tambahkeun kana eta di bae. Ditambakeun kana ieu lah kabeh. Heeh, kadang. Jangan terepotnya ya. Heeh. Ya, Ih, kuat sama warna beda sih tadi sih. iya rasa anggur, eta rasa gedang. Segodang. Rasa strawberry meren tadi sih. Masuk ke tekstil lah. Ih. Jo, eta bener kusen dahakan. Hola, anak di dahar. Menyenek depijen ku Benjo tadi si On Sia nuon mah. Tadi si malah nyebut Benjo On. Nong lah nuhun. Ah, sami. Bener hentanya eta ku si Benjo neuk dihakan. Heran dia kasih Benjo. Lah sabodot teuing lah neuk dihakan elos neuk dipicen elos nu penting mah dagangan aing laku be. Geus teh semendil. Met, detik-detik ngopi na ih. Kayak kue data kopi na beak sih ya. Rangel buku datangna. Oh si Benjo mah arangnya lah mau diteta barang beli. Susulan baik ya. Kalau siapa mah mantap loba ada di jalan. Kalau aku manggil lemah. Oh, main nama sok beki cacahan teh met. Kore tahun meter kekedengan gini cacahan sok bayar nama. Bingung aing bari bibe. Buku kalau saya mau otak kurang sendok. Oh met. Kalau sendok. Ih, lajunya kopi na kumaha. Antepkeun bae dinya ke orang di deui. Antepkeun bae. Mau lihat ka jero met, bisi kucing kan ya? Mamang jeung alo 11-12 bloona. Pira kucing minum kopi. Bisi na met, ayo kucing keur lieur hayang ngopi naon. Di. Si motor si Mumu lewat tuh. Ai, sikat sih met, gampang lah dengan si Benjo mah. Oh lah, gaskeun. Perbikang mah nomor hiji. Tapi si Simu nyadil titika mah cocok naing. Ih, aing si Mumu tah. Letik teuing met si Mumu mah. Atuh kajen deal. Anu kitu anu leutik babari ku sia di blok balikeunna. Oh sih, tapi lamun ditindihan ku aing kuateun moal ge met si Mumu na. Atuh, Adil, bae bisa jadi anak batur tindihan ku sia. Mau saya lah takut bisa lebih jauh budak Ayo ge. Soalnya Oh, Tika. Naon sih? Teu naon. Emang saya di kemana? Dek balik kan si Mumu. Oh, Mu, Tik, lo kabar alik ye, ulin hayuk ka maing. Ima sih ya, ima si Benjo mereta mah. Atuh sarua bae mu, jangnya mamangna, ulin hayuk, mempererehe bebas urang. Ih ogah, pasti sarian macam-macamnya kak kami. Komu ulah daek. Ento kok mu, Tik, kami mau niat macem-macemnya met. mu tik. Alah, tuh niat macem-macem sih. Tadi naon ge si Adil ngajak kami ka Imasia pakai ngomong di Masiana mumpung rarehe deui. Naon coba eta maksudna? Non maksudnya nya met, aing ngomong gitu. Ih, bon ongkoh siama. Bos udah kia mu tik mampang di masan rehe. Urang ngobrol-ngobrol teh ulun ngaganggu. Gitu kan, Dil? Nah, bener gitu maksudna. Alah, geus nyaho aing mah otak saria duaan. Oh, nggak saya tik balik baik. Yuk. Tika mentok diulai. Woi, Mumu, gemoy. Baralik sih. Kumaha ge met, baralik budakna ge. Gara-gara sia ieu. Kok gara-gara aing sih met? Apa kan sih? Mah teu punya jasa, Dil. Matak mungon batur. Ngomong-ngomong ieu sia kereres segala deui. Ih, Kumaha ge met, geus kawawa aing. panas ya malah. Terus urang kumaha ieu? Mau saya tangan saya coba. Alus dia ku kebal ngulik kue. Kos setahun kieu. Aja, urusan perbicaraan gagal ya. Ayo, Bersia yo. sabar. Makan. Tip. Si Benjo mau naon itu? Tanya bek, kayaknya pertelihan bek. Rebut ke yuk. Sugan be bener mau hakanan. Lapar aing tip. Oh, geus ge. Ayo. Jonan ya. Dia relatif. Cece ginaon. Roti kreatif. Wow, bek. Udah nih. Sikat lah. 2. Kreatif, masuk baik. Dia ke roti Benjo ini. Ayo sebek kita kabur lewat dia. Kreatif di sana. Masuk baik.
Si Benjo lagi nggak seru, Bek. Belum, cina Benjo, Pak. Oh, saya. Aduh, kemana sih eta kalatip jeung Subek? Lompatnya kenceng amat sih. Aduh, kumaha Dil. Halo siapa tuh, Dil? Oh, aja. Yo, mana kue? Kami nanggung ku arangel. Nyawa orangan kita beli kue doang, ge. Sebelincan sih ya. Gus, tapi Benjo melina roti lain kue. Ska aja roti ge soro bae. Mana roti nak wari? Met. Oh, kemana Benjo? Dipaling ku ka Subek jeung kalatip. Hah? Lu bener sih Benjo dipaling ku si Filipin. Bener ka Memet, sumpah Benjo Met lo bohong. Wah, ngalunjak eta anak buah si Amet. Oh, kemana kau di budakna? Tenyaho, ku Benjo di Uber tapi teka Uber. Benjo kehilangan jejak. Aduh, si Ama juga mana orang yang anak? Mang, coba gunakan peciumana, ambuan tapak suku budak, lupa teka mana, kan peciuman Mang Sandil mah kuat, kococokan polisi. Tas ya, lama seret bae. Anjing pelacak dong kayak gitu mah. Parah din alo siapa? Lama seret bae ngomongna, hinekeun. Ongus ge maaf, ngus saya teangan. Kemana nih yang anak? Kali itu bae lah lompatna. Kayaknya budak main kadi itu ge lompatna. Ayo saya jangan. Sampai kamu kita budak. Oh, ayo. Siang gestik kayak pembalutna. Geus lah. Tik, aing mah kepikiran ka si Benjo mainnya beneran tuh nya beli pembalut. Pasti beneran bae mu maneh nama jelema idiot kos kitu mah. Mentak percaya bae ka urang. Oh sih. Geus hayu ulin bae yuk. Kemana? Kayak mah aing bae yuk. Dek naon ka masih ya? Aing boga kotok jago di imah. Diadukeun ku aing jeung siamu. Eta sia Tika lucu Emang pasti lucu amun sia diadukeun jeung kotok jago aing mah. Parah sia mah aing dicorokeun kotok ai kitu mah. Geus hayu ge ulin ka mamana elos lah, pake nanya segala anduk ulin ka mana. Ayo. Mantap betnya. Segera buka pel. Siap. Aduh. Kok pembalut sih Beki mah? Oh, ja, ini mah pembalut. Wah, ngalunjak kata si Benjo, dekal jailan urang eta Bek. Oh, ongko maroti, orang mah pembalut. Tuh, dasar na Benjo, na Benjo. Kepanggih mah dioyong ku aing. Mau nyeker lapar dia beuteung. Wah, itu tuh satu anak tuh. Ajar Met. Woi, Filipin, harus sih. Ajar Mang. Ajar Mang. Ampun Mel, ampun. Paling banget. Malah lunjak sia. Met. Aduh. Emang dia sia kitu Met. Oh, itu kami. Hampura ge Met. Pami teh nyaho Met. Oh, hampura gedek. Hampura sararia. Jua teh geus diakannya ku sia. Henteu kok. Bohong sia. Beneran, ngetip. Oh, entok, kira aku kami diakan. Gil, coba cek Gil. Eta sia, jadi mah pembalut. Hah, kok sini pembalut sih? Ugu ho, orang kami nyokot si Benjo lagi segitu kok. Benjo, ongkosnya beli roti kok beli pembalut sih? Atuh eta rotina. Iya roti. Oh, eta ngaranna roti Jepang, Mang. Astagfirullah. Iya mah pembalut nah Benjo lain roti. Pembalut. Oh. Orang roti kok. Ini parah ini. Dasar jiwa bolon. Ugu pembalut sebut roti. Geura be asaan ku ka Memet jeung Mang Sandil, cenah rasana enak eta. Iya be asaan. Yo, akan mestinya. Yo. Kata, kenapa entok? Ih, kok kieu sih? Jalain roti ya mah. Pancak aing ge naon eta mah lain roti Benjo. Bolon apa lo siapa? Berarti Benjo ditipu dong. Ditipu ku saha sia?